berangkat jam 3 ke pasar kemudian manggil pocong maning balik deui ka imam bawa buah barang beak ujianna kabeh eta kolot baheula teh kos garan itu tatoyur teh ngaranna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kumaha mari urang aduh izin jazai teh istisqa urang dititah ai istisqa ieu teh jauh hujan henteu urangna ge deuk berangkat ka lapanganna ge aing ieu deuk istisqa hujan moal nya hujan moal cangcaya sebab naon teu boga amal anu ikhlas jang laporkeun ka Gusti Allah ulah ka ngadoa kapan istisqa teh di jero hate tadarruhula ka Gusti abdi teh meureun ai ditingali ku balerea masaki ayana termasuk abdi ge jasa ki ayana ayeuna abdi bade nyuhunkeun ka Gusti teu aya lian nyuhunkeun hujan samemeh doa nu sok dibaca ku Kangjeng Nabi ku abdi dibaca abdi teh erek unjukan we ka Gusti abdi teh harita teh dipanggil ku bupati kemudian bupati teh ka abdi teh erek mere duit harita kemudian duit tadi angsongkeun ku abdi henteu ditarima sugan we amal eta Gusti ku teu ditarimana kunaon cak Allah leutik cak Allah dipanaskeun deui ku aing sia panas ajeun ku kumaha pernah henteu urang teh memandang mata hati urang bahwa duit eta teh kurang bagus lamun urang teu narima bejakeun ka Gusti maha uninga abdi pernah dibere harita teh ku bupati ku abdi teh ditarima naon sebab nganggap kurang bagus menurut diri abdi wallahu alam nu cek nu sajen mah ngan cek abdi eta teh kurang bagus lantaran cek pribadi abdi pandangan abdi eta duit teh tina pajak sedangkeun pajak haram abdi pan teu narima Gusti boa ieu amal anu bisa diangsongkeun ka Gusti mulai talaman geus kitu angin rada tiis cak masyarakat ceuli tiis ya tiis asana hujan ya sekali deui Gusti amal abdi teh meureunana di samping eta abdi teh pernah deui harita teh diundang buka bersama di pendopo kulantaran abdi teh sebagai tokoh abdi teh itu diundang teh diajak jadi jemput alhamdulillah Gusti makanan teh nilai zahirna mah halal tetapi abdi teu terang iraha meulina jeung di mana make duit naon kulantaran abdi ragu eta makanan teh zahirna mah sapira zahir Gusti aya pepe aya apem dan lain-lain sebagainya halal tapi duit teh dipake meulina wallahu alam abdi harita buka bersama abdi mawa cai meuli di jalan abdi mah nginum sorangan teu didahar ku abdi Gusti maha uninga boa Gusti amal eta anu bisa diangsongkeun ka Gusti kakarak Allah memperhatikan hari ieu sia ngadoa ka aing minta jang umat haju siap pernah teh dibere ku bupati Gusti proposal numpuk pernah buka bersama lain pernah deui ngadahar harita atuh leuwih teh ngadahar berkat Gusti malah mah balikna dibere samping minta deui jak kurang cak Allah teh dipanaskeun deui sia ku aing dipanaskeun deui sia teh buka ka izin ka aing je tuh urang amal naon hayu langsungkeun ka Gusti kakarak nu kos kitu tah bisa ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu teh hamba Gusti pemerintah teh hamba Gusti kaum teh hamba Gusti tapi keun bae tah manyana abdi mah abdi misah abdi jeung manehanana abdi mah abdi bae unjukan ka Gusti ieu teh abdi teh sok udang ti peuting Gusti ketika batur aya nu nyahueun abdi teh embung ka nyahuan ku batur abdi sok milu peureum bae terus hees tolol atuh sia mah tapi lain gitu Gusti embung ka nyahuan cukup ku Gusti ja ibadah teh ka Gusti teh hayang ka nyahuan ku babaturan abdi boro ku babaturan ku pamajikan ge geus teh ka Gusti bae abdi mah jadi nu nitahna ge Gusti ibadahna ge ka Gusti bade ka Gusti bae teu hayang naon sugan di jero benak hati teh hayang sugih teh sugan hayang mulia teh sugan hayang agung teh hayang mulia sanu ngaliwihan mulia Gusti hayang agung sanu ngaliwihan agung Gusti hayang sugih sanu ngaliwihan sugih Gusti abdi lima hayang mulia hayang agung hayang sugih teh abdi mah hayang ge ka Gusti abdi pan penting teh sekali-sekali okos kitu Gusti sok kitu Gusti buah amal eta bae nu bade diangsongkeun ka Gusti teh
lamun kos gitu kakarak doa teh rada we rada urang mah boro-boro eta nyoba melet teu manjur urang pernah nanya awewe ku awewe di Ciluag tidak tahu diri banget perang nanya-nanyaan aduh jaga aing nyeri awat dia ulah sambatkan ya siap panjang buuk pendek lengkah aing laki pendek buuk panjang lengkah aing ka Cisoka kuari cek jana mah nu pinter meureun di Cisoka tungguan ku sia ka Cisoka didinya pan gudang pelet Cisoka datang ke Cisoka ceri ke harapan Kiai Hikmat aya naon ieu kula dinya nyari kusaha awewe ulah jadi lelaki sia urang Cisoka teh atuh bau lamun sagetak pan nya mah pan kamurig ge nita gelut bae nita gelut ya mah tukang Hikmat Cisoka oh mama kunaon ayo anu nang tangan lawan ku sia lawan atuh lawan-lawan ge nya mah pan di imah bae kikieuan mun pae urang atuh urang nu pae nya mah lawan bae eta Cisoka tah nah jadi ka dieu wiridan ya dari wiridan iza qala Yusuf li abihi laganan santri eta ini ra'aitu 11 kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu lisadina ditandakeun lisadi lamun henteu moal manjur sia wirid gunana geus pede jasa kana batukeun tiupkeun beres ka wirid eta sabaraha cenah ge moal bejaan ku aing jadi wirid ke ku sia mah sia marelet kabeh balik ngaji mingguan melet kabeh deui tiupkeun balangkeun ka arah imah awewe eta imahna belah mana belah kidul ke arah kidul ulah napas ini deui tiupkeun kawan timbakeun sapeting dua peting tilu peting pas batu ragag ngerenjagnya mantap jasa ayo lakukan bener tilu peting rejag udah awewe eta ge jam 2 ya aya naon cek nya ngarenjag teh walai 4 peting batu ragag nya ngarenjag oh holy kebayang 5 peting 6 peting ngarenjag jana wah ka omong-omong beurang ih holid kasep amat cak mana sia mana holid ih lain cek nya ka ditu ih asana itu holid sia holidan bae wah asana ieu budak ye masyaallah 7 peting renjag nu ngarenjag nu ngawirid si awewe teh teu ngarenjag teh naon aduh eta ngaranna nan teu manjur ku sebab naon eta awakna teu hebat awak atuh nu hebat kana awak ono teu kudu diwirid-wirid kitu asal kapanggih trek beres atau anak kotok jadi gitu-gitu tah ieu keur carita urang lain embung istisqa tapi di ijabatan teu cenah ulah cangcaya gitu pugu kiai na gedek berangkat dijabah moalnya dijabah moal teh teu boga pikiran gitu moal teu masarua jeung urang de gelut menang moal aing menang teu moal tapi lamun urang gelut menang aing kajen kuku mah ge boga kayakinan menang mun teu menang pae tapi kalau yakin eta yakin kos gajepret buah budak gua ge ngajepret boga cara hiji ulah napas ngajepret mah set cak aing benang-benang ya cak aing benang-benang set cak benang tapi lamun nya ngajepret benang moalnya beuneu moal eta kos kitu ngaranna mang salat ya salat Allahu akbar tarima moal jadi teh moal tuh batak istisqa ge ulah boga pikiran hujan moal hujan boga keyakinan tas ngadoapan teh hujan tetep hujan ieu panas hujan cak aing hujan jan teu kiai isuk hujanna
dalakan ge isuk. Isuk teh hujan deui isuk. Aing yakin hujan kajeun tuh. Ke tungguan ge. Yang sebulan benar hujan tuh hasil istisqa jauh beda pan. Ti istisqa hujan teh angel. Di jabana sebulan cenah. Tah ieu kunaon dia? Eueuh nu neuk diangsongkeun ka Gusti. Mana nu neuk diangsongkeun ka Gusti? Isin. Nu mantap para awali Allah isin. Isin. Istisqa teh isin. Sebab naon? Cacampuranna jeung saha? Dadaharan padaharan naon? Iya tuh pangeran pan dina hadis teh beuh jelema ngadoa Allahumma horenganan kadaharan naharan Allahumma horeng dedeuleuan naharan Allahumma horeng pikiran lain ka Allah. Mana bisa diijabah? Kanjeng Nabi Musa mah begitu ngangkat leungeun menta hujan ka Gusti Allah harita keneh di luhur langit ku Gusti Allah ditiup melalui angin poek luar biasa mega sa Mesir nutupan Mesir telila langsung maribis hujan pohara jasa begitu kanyahoan laporan gitu ka Firaun cek raja Firaun pohara amat ieu sihir Musa tandingan coba kusia nu daek lain mah cek anu palalinter lain tandingkeun kadenge ku Kanjeng Nabi Musa bahwa Kanjeng Nabi Musa teh deuk diadukeun deui jeung sihir datang Kanjeng Nabi Musa ka raja Firaun anak angkat ieu gagah jasa bejana deuk diadukeun deui jeung pesihir datangkeun ka dieu asupkeun ku nyana leungeun ka dieu kejero kelek keluar ke dia buat Masya Allah hurung padon poelek urang ge coba-coba asupkeun coba ka kelek cabut minggir urjan jelema kabeh kunaon ieu weh lain lalagaan ieu mah teu kuat teu biasa-biasana jeung nu biasa mah teu kieu teuing bentekna pohara cak cenah mujizat atuh ieu mah pohara kadengekeun ku balerea Mesir di luar Mesir ge nyahuan bahwa Kanjeng Nabi Musa teh ngaluarkeun jajaten anu pohara ditangtangan ku Kanjeng Nabi Musa mana pesihirna coba datangkeun ka dieu anu daek lain tanding tidinya tila hujan teh terus jarara di segala rupa hujan sapoe ke raat sapoe hujan sapoerat stabil negara Mesir teh masyaallah ku Gusti Allah dijadikeun negara teh subur anu pohara jukut-jukut teki jarara di tatangkalan gandum jarara di korma anggur jeung sajabana jarara di subur Mesir teh anu tatadina ngaku deuk iman ka Kanjeng Nabi Musa barang dibere kasuburan teh beuki jauh ka Kanjeng Nabi Musa beuki gajauhan Gusti Allah ngararomongna ge kieu cek cenah ieu mah kasuburan teh lain Musa nang urang subur teh ieu teh gara-gara urang lantaran urang boga kalakuan anu hebat cek cenah kemudian hate urang kanyawan ku pangeran Raja Firaun urang sehingga kepagawean urang kalakuan urang niat urang ieu teh ngajadikeun kasuburan duh karari itu lain bersyukur ka Kanjeng Nabi Musa kufur ka Kanjeng Nabi Musa endahan boga perasaan nang dirina mantak faiza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhi di mana-mana datang ke para keluarga Firaun ke kaum-kaum Firaun ke masyarakat Raja Firaun ki khusus al hasanatu kamahmuran al qasabah tegese kasuburan jeung kasugihan segala rupa kuari mah geus subur jasa sebab hujan aku Allah dibere hujan anu pohara bagus ngomongna ieu mah kasuburan menang urang kabehan menang usaha urang kabehan
walau yaskuru alaiha teh syukurannya nak ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa teh syukuran endahan boga rarasaan nang nyana. Coba urang ge kuari di teknologi teh geus pohara jasa kuari di Indonesia teh segala rupa emus pohara. Nah kuari boga rasa menang urang silaka awas lain syukuran ke ka Allah kufuran. Boga ilmu boga rasa nu urang teh ilmu tenang urang boga kabisa boga rasa kabisa tenang urang jitu dina politik boga rasa menang urang hebat dina ekonomi boga rasa na urang diterapkan di sebuah negara kemudian dipakai asanang urang delekeun bakal disiksa deui ku Gusti Allah lain syukuran ka Gusti Allah. Boga ilmu ai ilmu teh anu saha nu Allah ai urang nanangieun sa nangieun Allah ai ilmu diterapkeun di ka urang teh nang nerapkeun sa nang Allah. Nah atuh boga rasa pinter wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sabakatul hiber-hiber aja. Takabur ku ilmu delekeun jelema awas bakal ka penjara ku ilmuna. Teu saeutik menteri ngarasa hebat lain syukuran ka Allah boga rasa pinter-pinter nang sorangan padahal nang Gusti Allah di penjara ku ilmuna sorangan. Sabaraha gubernur di penjara ku ilmuna sorangan ku kabisana sorangan di penjara. Jadi gubernur pinter berarti di penjara ku kapinteran nyana sebabna lain bersyukur ka Allah. Menteri sabaraha anu di penjara ku kapinteran anak pinter teh menjarakeun nyana. Bupati nu di penjara sabaraha, doktor nu di penjara sabaraha, insinyur di penjara sabaraha. Eta teh berarti ku kapinteran anak pinter menjarakeun nyana. Kunaon eta teu bersyukur ka Allah. Ieu sarua jeung kaum Firaun lana hadi nang urang pertanian subur atupan urang teh ahli pertanian dikerahkeun seluruh pemikir dina pertanian. Nah ieu teh bentukna tangkal ieu tangkal ngarambat maka kekuatanna bakal sekian bulan cek ahli kitu pertanian di urang aya IPB Bogor. Ha ieu teh pertanian ieu teh samangka ieu carana kudu kieu ieu cabe carana kudu kieu ieu bonteng carana kudu kieu ieu pare kudu kieu ieu teh jagong kudu kieu dikerahkeun ilmu pertanianana kemudian subur ieu teh ngandung ieu ngandung ieu obatna kudu ieu antina kudu ieu hebat jana terus boga rasa nang dirina sorangan lain syukuran ka Allah kufuran deulekeun ka di ujungna boga rasa nang sorangan bisa berpolitik nang sorangan boga rarasaan teh nang sorangan ekonomi asal nang sorangan dan lain-lain sebagainya ieu persis qaululana hadhihi cek kaum Firaun ieu mah tu kasuburan teh lain nang Musa tapi lana hadhihi nang urang kabehan beuki kufur coba ku Gusti Allah setelah subur deui hujan wariba hujan teh dilambatkeun deui ku Gusti Allah teh 3 bulan teh hujan ke hujan 4 bulan teh hujan ke hujan 7 bulan teh hujan ke hujan deui sataun teh hujan-hujan atuh kering kerontang deui kuari mah jujukutan teh teki-teki pararae tangkal awi pararae tangkal jauh pararae wabeh pararae deuk sosonoan ge jeung pamajikan ge pararana engke hese mandina nyar ge jana deuk kumaha banyak urang gugulingan di taneuh panas baila deui wari mah dicoba deui ku Gusti Allah teh hujan teh turun sehingga jajadian atuh pasar teh jalan perekonomian teh jalan kuari mbadarat deui kumaha ngaromongna gara-gara Musa ya ieu gara-gara Musa jeung kaumna ya Bani Israil ieu urang jadi kos kieu deui ieu Musa ieu biang keladina Musa anu mawa sial teh Musa anu mawa tolol teh Musa ieu goblok ieu Musa ieu di goblok-goblok ditolol-tolol di sia-sia di Mesir teh geus we nyebutkeun sial ieu negara urang paila kieu teh sial nama Musa
Ieu negara orang jadi pailaki sial nama Musa. Ieu negara orang jadi miskin ieu kasialan nama ti Musa. Wah, didedap-dedapkeun ku abeh ka kanjeng Nabi Musa. Mantak diabadikeun dina Al-Qur'an besi urang teu nyawa itu sibuhum sayyatu yatayyaru di mana-mana ngeunaan ka kaum kanjeng Nabi Musa sayyatun kekeringan musibah bencana paila jadabun wa balaun yatayyaru bi Musa wa mamma nganggap sialnya nganggap gorengnya ka kanjeng Nabi Musa jeung kaum-kaum kanjeng Nabi Musa alaihis nyalahkeun Musa tatoyur teh ulah teu meunang urang tatoyur nyalah-nyalahkeun batur teu meunang komo ka hewan mah tatoyur teh nyalahkeun manuk urang geur kieu bae aya manuk tuit 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 orang dulu kalau mana manuk nanya tuit 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 wah aya nu pae gua aya nu pae ge eta karena tatoyur teh meunang teh rokos kitu eta delegeun ge aya nu pae ge aya nu pae atawa urang dek nagih hutang naik motor aya ucing hideung ti kenca ka katuhu seret wah direm punya kunaon man teu jadi emang kunaon aya ucing hideung liwat kajeun kumaha ge eueuh ieu nu deuk ditagihna atawa teu boga duit geus balik deui tatoyur tagaranna tatoyur atawa urang deuk ngariung aya ucing ngaluncat sak wah balik deui kunaon moal menang berkat kajeun eta teu beres eta kos kitu eta sok aya kuari ge jelema aya eta kos kitu eta teu beres sakikituan naonan Masya Allah. Lamun urang dek dagang, terus anu ngingserikeun kuntianak. Terus dagangna ujian anak wajen ku kumaha ge laku jasa. Teu kolot baheula eta tatoyur eta. Boga kayakinan kadinya. Pokol mah lamun urang berangkat jam 3 neuk ka pasar kemudian manggil pocong, geus maning balik deui ka imam, bawa buabeh barang, beak ujianna kabeh. Eta kolot baheula eta kos gara itu tatoyur eta teh ngaranna manggih jurik manggih pocong geus eta mah laris bae ka jeung kumaha urang lamun deuk nganjang aya ucing putih liwat ti katuh ka kenca set geus ulah ragu-ragu daekeun tabak ka jeung kumaha ge pokona mah urang memeh datang nyana geus mapag jaet sini eta tatoyur kos kitu garana eta zaman jahiliyah teh loba nu mantap kanjeng Nabi diutus nu kos kitu dipicinan ulah sok percaya kana kos kitu tatoyur ngaranna nyial-nyialkeun atau ngabagus-baguskeun ka hewan wabeh lain nang hewan nang Allah Subhanahu wa taala urang sok masih kene aya eta kos kitu aya kene komo lamun nyeun imah bebeja ka kolot siana gini mah ke bulan naon ya ana caraka data sawah ieu bulan naon ieu teh kapannya sia lamun hayang nyaho kuing mah bere nyaho ya ieu sia datang ka pati bahaya ieu teh pati wow haju kudu kumaha liwat ke 3 bulan ka hareup atau angel teh itu tukang bastang ge saya lamun endek mulayana jam 1 peuting geus teu beres dukun eta kos kitu sok ge tanyakan nu calon lurah ge calon lurah kos kadar itu ieu sia sangaran anu poe naon bendera sia anu kerjaman bendera sia kudu liwat jalan dapur nya jalan dapur kukurubusan ge bakal nagari nah ieu sia menang lamun teu kitu bola moal menang ka jeung eta dukun eta eta kos kitu teh hitung-hitungan zaman jahiliyah urang mah kuari ulah pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu lamun kos kitu berarti urang nurutan zaman Firaun wa intusibum sayyatun di mana ngeunaan ka kaum-kaum Firaun sayyatun kekeringan musibah bencana paila dan lain-lain sebagainya kesusahan kemiskinan ya qayyaru
yatasaamu bi Musa wa mamau nu disialkeun Musa jeung kaum bejakeun Musa ala innama ta'ihum indallah ala eling innama ta'iruhum tayadai ai kasialan kagorengan mah eta kabeh lain tina hewan lain tina manuk lain tina makhluk kabeh ge indallah ti Gusti Allah yatihim bi anu ku Gusti Allah didatangkeun teh jang supaya jadi itibar ka urang ieu teh subur kade kasuburan ieu teh ti Allah su urang syukuran ka Allah ieu teh susah yuk kade susah teh ti Gusti Allah paila teh ti Gusti Allah meureun ieu teh aku gantaran urang jauh ka Allah yuk coba urang tararobat ka Allah maksudna supaya kitu cuman walakin aktsarahum la ya'lamun ngan lolobana manusia khususnya kaum Firaun teu nyahoeun bahwa anu didatangkeun ka kaum teh ti Gusti Allah nya nama tetep bae nyalakeun sial-sialkeun nyial-nyialkeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihis wa qalu mahma tatina bihi min ayatin litasarana biha fama nahnu laka bimu'minin kabangkawarahan kaum-kaum Firaun termasuk Raja Firaun setelah Kanjeng Nabi Musa ngaluarkeun naon kitu mukjizat anu pohara timimiti mukjizat tongkat anu kasaksian ku balerea ditambahan deui ku mukjizat leungeun anu ngagenyai ngalehkeun panon poe ditambah deui doa-doa Kangjeng Nabi Musa anu langsung dijabah ka Gusti Allah ku Gusti Allah kumaha reaksi kaum Firaun ngaromongna Firaun berikut kaumna teh kira-kira Musa bihi min ayati di mana baik iraha baik anjeun datang ke kami bawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan mana kita sarona biha mana dekihir kami dengan berbagai sihir ulani sihir-sihir lunggeus pernah didatangkan ke kami ya tongkat ya leungeun ya doa-doa mana tatap fama nahnu laka bimu'minin kami gurat batu moal iman saya ketik acan ka maneh Musa oh harapan eta maneh gak datangkeun sihir deui leuwih tibatan sihir nu geus didatangkeun ku maneh maneh taruh deui sihir atau datang deui tatap maneh mawa sihir ka kami moal iman buah kawarah nah ieu hatena teh geus gurat batu teu daekeun iman ka Allah teu daekeun iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihis paneta pohara hidayah lamun geus ditutup ku Gusti Allah kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa mere mujizat pesihir dielehkeun dengan tongkatna kurang hebat keneh yeuh leungeun diacungkeun ka luhur ngelehkeun sinar panon poe kurang hebat doa Kangjeng Nabi Musa menta dieuweukeun paila langsung doa reuk hujan tetep bae dianggapna sihir tur teu iman ka Kangjeng Nabi Musa ieulah hidayah mahal hidayah. Ya sabaraha informasi coba di zaman Kangjeng Nabi teh ngalalakon pohara mukjizat Kangjeng Nabi baheula anu langsung nempo ka mukjizat Kangjeng teh iman mah teu bae tuluy zaman sahabat nu teh iman mah teu bae zaman tabiin nu teh iman mah teu bae zaman urang jauh 14 abad anu silam ka Kangjeng Nabi urang mah hanya cerita-cerita ti guru-guru urang melalui Bukhari melalui Muslim melalui tafsir tapi lamun dibere hidayah mah teh saeutik urang Belanda asup Islam teh saeutik urang Amerika panglima Amerika asup Islam teh saeutik urang Jerman asup Islam teh saeutik tentara Inggris nu asup Islam hidayah dibuka ku Allah lain lalagan teh saeutik deui lubang kawarah di urang geus tarolah anu asup Kristen mah ieu mah nu hirup
hidup di lingkungan orang deket masjid di mana bapak nage baheula teh ahli masjid kunaon anakna nyekelan botol kecap bae wah ya anak wah jasa batur ke masjid nyata mengaji nyana mengagitar batur mamuludan nyana mah judi batur mah zikiran ngaji nyana mah endahan nang tangan teh saeutik kunaon eta teu diberi hidayah ku Gusti Allah beraten datang ka mushola ka majelis talim beraten ka masjid deket ka masjid datang ka teh nyahoeun lawang masjid-masjid acam aya atuh aya teh urusan Allah urang mah biasa bae waya ngajak-ngajak bae ulah kieu cek ieu teh yang meuneu pindah bae pindah ka mana ka belah ditu dijual ieu kabeh kunaon masyarakat teh daekeun narurut ka aing nah aing meuneu pindah bae cek sugan bae di ditu mah eta kiai blon dah kiai kudu da lain kitu jadi kiai mah masyaallah ieu jelema tarareas jasa ieu bagian aing pokona mah dawah kajen ku kumaha ge baturan ku aing main ka pes ya ayo sia ku aing hayang nyaho coba dek datang ke mana coba tah kudu nambah kudu boga wawanen kos kitu kiai teh hayang nyaho coba ku aing tandingannya hayo nurutan Kangjeng Nabi kadanan nurutan Kangjeng Nabi main nurutan sahabat kadanan nurutan sahabatna nurutan wali-wali Allah ha coba aing mah pantang mundur aing kajian kuku mage dakwahnya batur dakwah ku ngomong menang 100 nyana dakwah ngadeketan jawara eta Noel terus ngarayu menang hiji doang satahun menang hiji batur ratusan hebatan nyana sebab naon kateuasanana pan pohara itu mangan saukur batu cadas ieu bopan batuna cor mah eta dakwah kakara orang jejeroan nama kiai lain kos kitu ieu ih sia kunaon nu mantak pindah tilok aya berkat oh urusanna berkat teh kiai teh lamun ku urang diperhatikeun lain dakwah nu mantak pindah ieu hararese teu berkembang cek kana ieu cirina teu berkembang imah teu kajieun tuh urusan dakwah sih ka imah cirina teu berkembang ieu sapeda butut ge teu kabeuli berarti aing teu berkembang salah urusan berkembang dakwah mah ulah ka imah ulah ka kendaraan jelema nu tadi teu bisa rukun wudu ku ari bisa eta jelema nu tadi teu bisa rukun salat jadi bisa nah nu tadina teu bisa teu daekeun salat ku ari daekeun nah nu tadina eueuh riungan muludan ku ari aya nah nu tadina teu daekeun maca shalawat ku ari daekeun eta ngaranna berkembang ieu mah lain kitu lah segala kieu-kieu bae sakalina aing ngariung cok nyana teh kiai mah hampura bae karena Allah bae kitu malulu cok berkat tilok mere ka aing ongkos tilok mere atuh ieu mah kos kieu mah cek nya nembu atuh payah di aing eta kiai teu bisa dakwah eta salah tah berarti ukuranna naon ieu nu mentek pindah ternyata ukuranna berkat malulu mentek ngagarelok bae ka dituna yayasan teh ala berkat urusanna ngagelok bae urusanna ka dituna teh lah deugeut teh kampanye teh ngagelok ngaran kiai mah kudu di tengah-tengah ai dahar teu dahar pokona mah keur ngaji mah bener datang we ka ieu mah lapar horeng panas beuteung jeung anak gede hulu segar gede hulu amat cenah teh berarti kurang dahar ya kumaha ya usahana ieu caritana ieu dagang aing teu bisa lah yen proposal we lah abek ka pemerintah ngagilek ngaranna eta nah ieu ku ari nyalah-nyalahkeun Kangjeng Nabi Musa bakal kadenge ka bangkawarahanna kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek nyihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna
leungeun nu sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti. Fada'a alaihim, Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah, ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baghawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'aluha alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan. Etalah Kangjeng Nabi Musa. Ya Rabbi, duh pangeran Nabi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaumna nu geus kabubar kana janji kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi kufur ka Gusti naqadul ahda. Gusti teu aya deui pamundut ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izo sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti. Coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa. Ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Gusti Allah ngaijabah pamondot Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah teh nurunkeun ka kaum Firaun. Sabada tinurunkeun cocoba anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir. Iyalah doa Kangjeng Nabi Musa. Hujan ngecrek teureun-eureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk. Anu pohara. Keur mejeunna paila, keur mejeunna marariskeun segala rusak. Nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana. Turunkeun siksa bae Gusti. Poe Sabtu langsung hujan ngecrek. Wah! Di jam genep datang ke jam 7, datang ke jam 8, datang ke jam 9, datang ke jam 10, datang ke jam 11, datang ke jam 12, hujan pohara jasa. Nuta tadina sariri bararungah orang Mesir kaum Kipti teh datang deh hujan. Subur deui cek deui subur. Di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1, datang ke jam 2, datang ke jam 3. Mulai kita tadina rada bunga cara ricing. Geus teu nanya ku ari. Tadi mah seserian, oi, bunga urang. Bisa tadi deui, bunga urang. Bisa subur deui. Seserian kene jam 12 mah. Begitu datang ke jam 4, ngan neuleuh doang. Oi, kumaha ieu? Kumaha ieu banjir? Nyaonya, terus bae. Jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 masih kena hujan kena bae. Geus anu ngomong kabeh. Jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai. Ku hari jam 1, jam 2, jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang. Ngaromong kabehan. Ya kumaha hujan teureun-eureun. Coba ke pangeran Firaun. Datang pangeran. Naon sia? Ieu hujan terus bae. Aing bingung. Wah, pangeran urangnya geus bingung jakeun. Atuh komo urang. Pangeran bingung. Ya tahayyar. Bingung Firaun ge. Hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai. Ulah datang ka kabanjiran negara urang. Ayo, urang isin ka Musa. Isin ya ka Musa ieu. Ieu gara-gara ieu sihir Musa kajen ku kumaha.
bereskeun dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh. Tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres. Ieu mah kajeun kumaha ge doa Musa. Maning datang ka Musa. Ulah wagas ya isin. Gengsi atuh. Mangga datang deui. Antep kan? Ayo urang beresan lu. Kamalir kamari jalan saya dirapihan mendadak wobeh dirapihan. Datang ka subuh poe Minggu hujan ngecer keneh bae. Ngobodean. Hujan bodeh jasa. Datang ka poe Senin hujan teu eureun-eureun. Terus datang ka imah kuari geus jadi lautan. Ngan kakarak sakengkeongan ka. Poe Salasa hujan beuki ngobodean bae. Instruksi kabeh. Keluarga masing-masing keluarga ke anak incuna boy ulah anu kalaluar kaseret cai sia. Di arimah bae. Di arimah amankeun masing-masing. Sugan Rebo mah eureun. Poe Salasa ngobodean, Rebo ngobodean. Wah, puari geus datang ka Cangkeng. Cai di Mesir geus datang ka Cangkeng. Cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh gede. Wah. Cak Patihaman ulah sieun pangeran Metilok aya paeh ku banjir. Kudu kumaha tuh Patih? Urang kapara. Aya keneh para. Kajeun masyarakat mah paraeh ge. Nu penting pangeran ulah paeh. Heuh nya, para urang boga para. Lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran. Urang terus kasungsuhunan. Patih hebatnya sapati. Lain nasihat kieu cak Patih teh kieu panggiraheun raja. Ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa, ieu mah maning iman bae teu kitu henteu. Tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun. Kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas, perekonomian teu jelas, sugan aya hiji nu Noel kitu KRI 1. Maha besar Allah, saya akan menasehati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi. Mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertobat. Noel gitu. Kabeh ge coba kita tembakan hujan. Kita kirim garam sebanyak-banyaknya. Teknologi kita makin canggih. Kita tembak, kita buat hujan buatan. Enak kos gitu coba. Dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah. Emang gitu kan di negara. Ulah-ulah atuh kuarima secara nasional di kabupaten bae di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati. Presiden buat raja sakabupaten adalah bupati. Sugan aya nu nganasehatan bupati ketika bupati mengkol tina rel agama ta DPR teh tilok. Sugan aya nu kieu. Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia, kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani deuk kumaha maju na pembangunan belum, maka mandek. Cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ta DPR nomor kitu. Sia nya jawanan. Oh kan sia ditangkap sia. Can menangkap aing.
sia geus ngaweuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau aku kebodohan sia beurang. Ieu mah geus sabodoh lah teh mah urusan nyana ngan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masyaallah. Cak nyana mah di dieu DPR meureun kadenge tak ku ceuli DPR. Di dieu teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji kadengeun ku nyana. Ulah ngomong kitu isin sia. Cak nyana bupati teu nyahoeun meureun. Nyahoeun sebab DPR aya nu ngaji sok laporan ke bupati. Hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati. Nyana ge sok gideg bae. Gideg zikir teh gidegna wallahu alam. Je, bupati ge nyahoeun, gubernur nyahoeun. Aya nu nganas boro-boro di ditu di luhur. Anu geus kuda-kudana pohara jasa. Ieu tah. Di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami mah geus masih alhamdulillah kan. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah keneh bae. Urang masih keneh bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh aing geus tidak tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa. Jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izah, piwurup jadikeun ka kaum Nusa